أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Jadi sian matak di balem ya haju di aur-aur ku sebab sian ka aing. Sieun kasiksa aing sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa. Abdi mah ieu teh bener-bener ngaku dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi, tapi abdi iman ka Gusti, abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti. Rasul nu jaritakeun bahwa aya surga jeung neraka. Sangkilang abdi bajidor Gusti tetap sieun di ka nerakakeun, maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya di aur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti. Lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Sia babarieun Allah mah ulah-ulah kakarak ieu aya keneh jelemana anu pernah didongengkeun ku kula teh apa? Jelema teu pernah ibadah ka Gusti Allah. Gawena ngagalian kuburan nyokotan boeh bae. Dijual jadi napakahna teh nyokotan boeh bae dijual, jangan napakahan anak pamajikan. Geus puguh judi mah, geus puguh manehanana, wah raradutan. Tapi iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad. Begitu manehanana muriang lain deui rarasaan panjana wasiat. Anak kadarieu kabeh abah geus lain rarasaan. Emak mana emak? Eta tungtung digigir. Oh. Aya naon tuh mah? Abah geus lain deui rarasaan, asana abah paeh. Paeh mah paeh bae jajalin abah bae nu paeh mah lain kitu. Mun kitu abah doang nu paeh tuh sia mah kitu bae ka aing. Teu baja tetangga abah loba nu geus paeh. Babaturan abah nu geus bae tumeureun ku ari giliran abah. Sia mah kitu. Hajar daun tuh bah abah kieu kapan sieun jasa ka Gusti Allah sinaon tuh bah pan abah sok kadege wejangan ti kiai naon bah di akhirat teh pan Gusti Allah boga surga jeung neraka, nu bener di ka surgakeun, nu salah di ka nerakakeun. Juk pan abah mah hirup kayaoan Gusti pan jore jasa abah mah. Ih, sakanya aku lagi bener tuh pan siapa? Mabok aya di abah, zina aya di abah, judi aya di abah, haju abah mapan napakah tegagali kuburan neangan boeh jangan apakahan masia jeung sia. Burung kula ieu tina boeh paingan, kula kadang-kadang jadi pocong. Aja kumaha abah? Abah mah wasiat bae mun abah bae, abah mah belum bae. Ibah, ulah tuh pan urang mah Islam ngajian, belum wasiat sia ulah teh. Belum. Geus belum kumpulkeun areng-areng abah. Lebu-lebu abah, andai kata aya tulang taleng anu encan jadi lebu tutuan ku sia kena jadi lebu. Haju di saat angin gede aurkeun lebu abah di luhur gunung atawa ka laut, ulah satempat
kena acak-acakan lebu abah. Emang kunaon gitu bah? Pokoknya abah sieun jasa disiksa, abah hengkepan hese aya lebu mah. Cak anakna bener oge nya. Siap-siap laksanakeun wasiat abah. Siap bah. Tak abah tenang, abah geus lah cukup, abah geus moal disiksa. Eueuh bae geus bos. Geus kayakinan abah geus kos kitu geus. Ha geus bah. Geura paeh bae. Je. Bener sampai dua bae paeh Bapak. Aya musyawarah anak-anakna jeung pamajikanana yang jeung mah. Cak mandat aja apa sih mapan wasiat yang dibelem, mak ngajupan hayang diajur-ajur, lebu naju, dipicin, diaur-aur, kena ketebak angin di mana baik, bener mak. Orang laksanakan bela wasiat apa sih, ayo guys, apa salah, dibelem, mus dibelem ngerecek, jadi lebu. Ayat tulang taling sautak saetik ditutuan kena jadi lebu kabeh. Dibungkus terus dibungkus nungguan angin, aya angin gede dibawa ke gunung di aur-aur, bawa di ka laut di aur-aur, dibawa di ke tempat sababaraha tempat kena acak-acakan beres baralik kabeh. Akhirna Gusti Allah nek ngabuktikeun kemahakawasaan Allah. Hei bumi nun Gusti, seluruh kana tanah anu kaentepan ku lebu kipula anu di aur-aur, segera maneh kudu ngahijikeun lebu eta. Mangga Gusti, tanah kabeh ngahijikeun. Lebu-lebu nu geus kahiji jadilah maneh kipulan. Blak jadi deui. Tanya ku Gusti Allah. Pulan. Aideup daja kasihan naon sababna eta sia make jeung hayang dibeulem. Sageus tah dibeulem kemudian jadi lebu, sageus tah aya tulang taling kudu ditutuan kena jadi lebu. Haju kudu diaur-aur di angin anu gede. Di luhur gunung, di laut, yang di mamanan. Naon coba maksud sia? Gusti, abdi teh ku sieun-sieun kasiksa Gusti. Pan sieun kasiksa teh sia kudu make jeung dibeulem. Keyakinan abdi ka Gusti teh sugan bae ai dibeulem mah jadi lebu teh geus eueuh abdi, jadi abdi deuk disiksa da hese. Jadi sieun nu matak dibeulem we haju di aur-aur ku sebab sieun ka aing. Sieun Gusti. Sieun kasiksa aing. Sangat sieun abdi teh kumbung-bungna disiksa. Abdi mah ieu teh bener-bener ngaku. Dosa abdi sakolong langit nyundul ka langit ku dosa abdi, tapi abdi iman ka Gusti. Abdi percaya ka Gusti jeung ka Rasul Gusti. Rasul nu nyaritakeun bahwa aya surga jeung neraka. Sangkilang abdi bajidor, Gusti tetap sieun dikanarakakeun. Maka tindakan terakhir abdi wasiat supaya di aur-aur awe Gusti teh nyiksa ka abdi ku sebab abdi percaya jasa ka Gusti. Pulan ku sebab sia sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikasorakeun bae geus ku aing. Gusti nun jasa tuh. Abdi di kasorga ku sebab naon? Boga keyakinan sia jeung sia sieun ka aing. Tuh. Jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieunna dihampura ku Gusti Allah. Nu mantak jelema lamun nonton main bola bae eta mah teu sieun ka Allah. Beulem tah mah. Kecuali nyana cara tadi minta dibeulem di aur-aur. Geus cek ulah mah kuari madek bajidor mah bajidor bae. Maling-maling bae, korupsi bae, zina bae. Los engke wasiat bae ka pamajikan. Aing mah pangmeuleumkeun bae ngadengikeun surah Ki Uci kamari.
aing di akhirat teh disiksa. Bagas dilaksanakeun tungtungna di dunia di belum di akhirat dikerbekeun di neraka. Tungtungna disiksa dunia akhirat. Maksudna mah yakinna boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah. Ieu mah keur carita Gampangeun Allah mah. Dikumpulkeun lebu-lebu nu geus edi mah mana ge dihijikeun dijadikeun urang deh. Masya Allah. Atuh tadi ge urang cai mani. Tadi kan urang cai mani. Cai mani mah atuh lamun dikeluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ja embung. Sanu daek Nyuruput cai mani. Gila nu aya. tapi kan dibentukan ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson, jadi Muhammad Ali, jadi Norton, jadi pemain bola, jadi kempes Ronaldo jeung sajabana. Pohara tuh. Jadi politikus Jimmy Carter, jadi George Bush, jadi Pak Harto, jadi Idi Amin. Apa pohara aja saya teh jelema Masya Allah. Di samping nu bararagus para nabi, para rasul. Keun tabah jelema-jelema anu geus dilalur, urang kuari. Anu di pasar gaweana eta cai mani. Anu di kantor eta cai mani. Eta kos kitu nu kuari jadi bupati, emang bupati lain cai mani, cepedut. Anu kuari jadi dandim cai mani, eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani, ambean ku sia. Ahok atuh cai mani. Sia cai mani. Bedegul teuing si cai mani. Maha kawasa Allah, tina cai mani jadi urang. Jadi lalaki, jadi awewe. Masya Allah. Aya nu geulis, aya nu jore, aya nu kasep, aya nu jore. Cai mani kan kabeh ge. Engke bakal dikembalikeun ku Gusti Allah. Sianang jin aing tina cai mani, ku aing dijadikeun manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yusyubuna. Terus dan selanjutnya. Tina nutfatin amsyaj, cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun. Selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned. Wah, urang cai mani urang. Masya Allah, tak kudu inget aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah. Urang tuturkeun aturan Allah atuh ulah sok sambarangan. Bakal balik ka Allah. Aslina urang mah lain nu dikadeuleu ieu lain. Aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh. Awak urang mah ieu mah taneuh menang nyieut tina turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyieun sia. Wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh. Ti taneuh ka taneuh. Taneuh urang. Kasep tinggal kasep kubur, jore tinggal jore kubur, gelis tinggal gelis kubur, nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae. Presiden kubur bae Pak KPRT mah geus hirup-hirup kubur abak. Kubur bae kabeh. Tina taneuh balik kana taneuh. Ai anu roh, ai aslina manusia roh. Roh aslina mah urang. Awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur. Macam-macam kuburana. Aya anu dina beteng buaya, beteng maung, beteng gajah, macam-macam. Aya anu di padang, bak dibalikeun ribuan manusia kuari. Teu puguh. Kena tsunami, wallahu alam di mana. Ragag di kapal, das jadi abu kabeh. Tinggal eta mah sapira awak. Min turabin ila turabin. Aslina manusia roh. Berhadapan langsung jeung Allah roh ketika urang maut. Cirina
aslina ketika urang paeh keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna janazah ngaranna bangke ngaranna dek dikamanakeun mayitna dek dikamanakeun janazahna dek dikubur di mana bangkena bangke urang aslina roh urang manusia mah roh anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepatnya diurusan bloon jelema ketika jadi pejabat nyana ngurusan awak bae di kantor kaimah ngurusan duit sakadar jang beuteng dahar hilum poka salat roh aslina jelema ketika jana paeh dikubur bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur jenderal tinggal jenderal presiden raja tinggal raja roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah tah kagoblogan jelema teh di dieu ngaji teu daek roh gering roh teh gering awak mah kadaharanana sang daging nginum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh kos kitu batu ayo urusan bae awak ayo urusan ku sia awak unggal peti hudang ka HS ka hudang deui urusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teu diurusan cie emang kumaha gitu nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah hujan-hujan ge daratan urang teh keur ngurusan roh kedangeun lintuh roh urang anu di luar mah nya roh diurusan nya awak diurusan zahiran wa batinan nya nama eta cak di luar aing deui bae sial aturan makan urusan roh urusan awak wayahna puasa heula kuari mah keroh we urusanana ya awak tinggalkeun ieu mah teu pan teu ieu mah nya ngariung we opatan ngeunahan jeung urang ngaji di dieu nya barang di dieu bacang geus beak 50 di dieu ambo budak malah mun aya keneh mah tukang bacang aya keneh CF di bak asana balik moal bisa hudang nya babarieu ieu ge paeh 70 satu hari satu malam yaumun walailatun dipertayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti qala Ibnu Abbas cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi bonganjeuna teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar bonganjeuna teu pernah dakwah cicing we nyalametkeun diri saat batur munkar saat batur inkar saat batur maksiat saat batur nyembah ka pedet nya nama nyalametkeun diri bae geus ka Gusti Allah eta teh bagus tapi disiksa bae tetep ku Allah ieu lah hesena jadi kiai di dieu ngomong salah teu ngomong salah di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di mahsyar aya nu geus badaragus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran abdi Junid tigali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai bagus mana kiaina kiai abdi bagus gas surga ngeunah Ahmad sia kade timbang sia bagus sia salat jeung puasa nang di saha sia nang ti guru abdi sia hirup ka zamanan Kangjeng Nabi Muhammad henteu sahabat henteu abdi mah zaman kiai anu
gerakan kiaina aya sia bisa sholat bisa puasa berarti berkat kiai bagus ya sholat sia surga kan ngeunaheun mantap ayo kabeh yo ditararanya sholat bagus zakat bagus segala rupa bagus ditanya nang saja kiai pengajian di mana sia di anu bagus surga tak jawara timbang jawara salat minus 0, derajat puasa minus 18 parah sedekah minus 20 min kabeh peribadatan puasa zakat sholat minus Masya Allah main simpong wow 100% bener remi mantap rolet mantap kasino mantap domino ayah kabeh Masya Allah mabuk ayah maling di pabrik loba ngaduk kotok ayah jawara saya ngaran prengki abdi nang saya ngaranan prengki lah nyaonang saya loba KTP abdi mah prengki Predi batu sabaraha genep cik malaikat anu nimbang amal saudara-saudara sekalian seluruh manusia yang hadir di mahsyar ini bahwa yang namanya prengki ini telah dihisab ternyata kebaikan-kebaikannya minus dan maksiatnya positif. Dengan demikian nama prengki akan digujubarkan ke neraka. Apa itu gujubar, Pak? Ya lagi saya keluar, Jawara teh keluar Jawara. Barang keluar malaikat enon sia abdi mung sosoranganan ka neraka panas deui nage cek saha neraka teu panas sia hayang saha ka neraka jeung kiai jeung kiai panggil ka dieu kiai panggil abdi mah geus jelas ka neraka tapi abdi hayang bareng jeung kiai cek malaikat atuh lain bareng jeung kiai kuduna jeung para jawara deui sia babarengan jeung tukang jimplong tukang remi tukang eta kuduna jeung eta eta mah jelas tah geus teu kudu diteangan yang kapanggih neraka pinter kan jawara mah ngomongna pinter nu kos kitu mah engke ge araya engke ge sasalaman ke di neraka kabeh araya ieu mah kumaha banyak kiai ndek naon sia jeung kiai mah jeung moal ka neraka henteu panggil heula kiai panggil ka dieu sia zaman kiai saha abdi zaman Ki Fudoli Ki Fudoli geus ngageter-geter wah aing ka neraka oge cek teh apa aku jawara sial-sial ting nasib aing cek ciut Ki Fudoli di dieu cek Ki Fudoli ulah kula bae atuh jangan bareng jeung kula Ki Nurjaya aya Ki Wahab aya cek aja loba kiai kula bae henteu cek nyana kula nu deukeut ka imahna imah Ki Fudoli aju datang iya Ki Fudoli bener naon si jawara nah barangkeun jeung kula Ki Fudoli ka neraka engke heula masalah naon heula sak malaikat naon tuh
Ieu mah tulisan Ki Pudoli nama aya tah salat bagus, puasa bagus, zakat bagus, haji bagus, umroh bagus. Sanajan nya ngariung sok yang berkat tapi dah geus dihampura tah mah geus sama dihampura. Ieu mah bara ragus sakeuna teh atuh. Ayo, ieu bara ragus. Ieu rek naon deui? Aya keneh. Aya keneh malaikat Sing jeli atuh. Jawara mah sial bae di akhirat ge tolol jawara mah. Sekos di dunia bae ngotot bae jawara mah. Ngotot. Aya naon ieu hiji jawara? Kieu malaikat. Kula memang sadar tukang kitu bobok tukang tarok. Kula kan tukang ngadu kotok di tukangeun imahnya na. Tapi kunaon nya teu pernah ngalarang kula. Kula diantepkeun ku nyana nafsi nyana ceramah ka batur, nyana ngaji, nyana magahan santri ngariung. Kula ngadu kotok ditungtungeun imah lah kahalangan sababara imah, tapi kula diantepkeun bae teu pernah dilarang. Nah, ku gara-gara nyana teu pernah ngalarang, kula terus ngadu kotokna dengan tidak pernah melarang. Hijikeun jeung kula ka neraka. Caki Pudoli sial-sial teh nasib aing cak nasib aing jadi kieu tanya deui mail aya Pudoli Ki Pudoli emang bener henteu pernah ngalarang henteu emang kunaon sieun kula kanyana sebab liana mah jawara bae Kiai mah pokona mah tugasna ngalarang urusan kabelah dituna dek nurut dek tenurutkan lain urusan kiai. Aing main gapleh diantep, aing main remi diantep, aing mamawa imah ka imah hareupeun nyana lewat kunyana diantep, aing adu kotok diantep. Aing nuntut ka pangeran dengan nyana ngantepna ka aing tetep kudu bareng jeung Ki Pudoli ka neraka jahanam. Aduh, cek Ki Pudoli aya-aya bae. Akhirnya bebe jaka Gusti Allah Gusti kumaha ya? Ya hijikeun tetep. Hijikeun. Ieu nu beratna teh nu berat teh kiai teu ngalarang munkarat dihijikeun. Ulah naon garang-garana ngeunah-ngeunah sebab naon dititahna ge amar ma'ruf nahi munkar. Nu tadi mah nu dititah ma'ruf ngarurut sorga. Soda kabeh nu narurut ngararaji di majelis, narurut di podium ngaji, narurut sorga. Tapi jawara anu henteu pernah dilarang lantaran sieun ke, lantaran naon ke, tetep bae nyana engke ngadakwa. Ieu nu beratna ieu. Keung meunang ti mana? Ieu tah. Falamma akhadhat humur ajfatu nu mentak ieu nu 70 sakitu barara Gusta disiksa ku Gusti Allah dengan goncangan-goncangan gempa bumi nu dahsyat datang kapaekan ieu teh merupakan siksa. Cak Ibnu Abbas lianahum lam yuzailu qaumahum lantaran manehanana henteu pernah misahkeun ka kaumna hatta abadul ijla sehingga kaum-kaum ngibadahan ka anak sapi nyana henteu pernah mentolelir nyana henteu pernah dakwah janu dakwah nama Kangjeng Nabi Harun nu mantap Kangjeng Nabi Harun teu kuateun ge dakwah anu ngabantuan nu iman ka Kangjeng Nabi Musa aya ngan cara ricing bae ku cicingna disiksa ku Gusti Allah berat nu mantap ulah mengocoprak bae ge sabodo nyaritakeun pamarentah korupsi nyaritakeun pamarentah korupsi kajen teuing nyana benduk aing moal kebal hirup di dunia nyanana ge bakal jadi sampah masyarakat jeung teu aing mah dibenduk ku nyana aing mah nyaritakeun kredit haram dek di dieu nya dek henteu pokona mah asal nyaritakeun bae hukum ti Allah kredit ala kos kitu teh 2 akad haram dek ditentang ku kiai desa bodoh dek ditentang ku nu kredit los lantaran engke di akhirat aing engke kunyana bakal didakwa hai ji
kita mangke kamar lemenu kredit diasupan ka neraka. Bus asup ka neraka. Begitu diasupkan ka neraka nyana ajol-ajolan. Saya Abdi Haji Pendi. Coba. Kunaon Mang Haji bisa ka neraka ngeredit mobil tangis. Cek malaikat teh tetep abdi mambung sorangan panas. Hayang jeung satu, Hayang jeung kiai. Kiai satu, kiai di zaman abdi. Satu kiai na Ki Fudoli. kunaon tuh iya Haji Pendi make jeung hayang kiai atuh ngahiji bae jeung nu para kredit-kredit deui. Oh tamatu geus teu kudu dicaritakeun ka paranggih ge di neraka. Ieu mah abdi mah hayang jeung kiai bae. Emang kulon sebab abdi ngredit teu pernah ditegor-tegor ku nyana, malah nyana nginjeman mobil bae ka abdi. Oh sakieu Ki Fudoli. Bener, kunaon atuh Ki Fudoli eta teu pernah nyarekanan atau teu pernah nganasehatan. Butuh abdi. Sekali-sekali nginjem ke mobil nyana. Oh, cek Gusti Allah hijikeun habek. Ngagujubar kabehan. Tuh kan, ai kitu mah geus dicaritakeun. Haram. Begitu aya nu nungtut, Ki Uci cenah eta kudu dihijikeun cak nu ngredit ya. Emang kulon, sebab kula ngredit teu pernah kitu ditoel-toel ku nyana. Wong ke jamaah heuh. Tidak boleh sademo ke di ditu. Demo aing ngadenge nyana nyaritakeun haram kredit. Aja sia ngredit, aing mah ngredit terus. Jadi nyana anu ka neraka aing mah aman. Ki Fudoli doang nu ka neraka. Dipimpin ku Haji Pendi ya. Nah, iyalah urang ketika aya munkarat nu mantap kula mandek bawel bae kajen teuing dipake ka bendu ge kajen. Ketika aya kiai dibere duit ku pemerintah nyen proposal eta teh duit haram kajen kula mah dibenduan ge. Sebab eta teh lain jang kudu pondok pesantren eta mah duit ti APBD jang masyarakat. Eta mah duit rakyat getih eta teh lain kudu dibangunkeun ka pondok pesantren lain kudu jang masjid. Nah didinya lah kula mah sok ngomong bae kiai-kiai anu ngajukeun proposal eta teh lain kiai nu kos kitu mah penjahat berlabel kiai. Cenah bendu jeung teuing. Kula mah di bendu ge geus siap jasa. Ajo engke di akhirat nyana dipanggil kula geus ngomong. Kitu bae geus. Di mana sih cenah letak haramna? Mun hayang nyaho mah lamun yayasan ngajukeun proposal teh 100 juta anu turun mah 50 juta. Bocor 50 juta. Malah aya nu ngeri aya hiji proposal ngajukeun 500 juta di pondok pesantren. Kemudian DPR anu nandatangani, DPR anu ngabantuna begitu turun 500 juta dibikeun ka pondok pesantren yayasan nama 150 juta. Berarti tekor sabaraha? 350 juta. Emang aing teh nyaho jasa lillahi ta'ala. Allahu akbar. Per detik ieu nyaho jasa jelema nyaho yayasan nyaho DPR anu memperjuangkeun age insyaallah nyaho jasa. Insyaallah nyaho jasa. Haram eta DPR nanu jelas geus haram jasa korupsi nyana ngajukeun haram memfasilitis tuh siapa bangun sia nu palinter teh ya. Ya biasa eta kakarak hiji encan dicaritakeun nu samiliar encan jauh ieu hanya di Kabupaten Tangerang nyaho. Insyaallah kulanya DPR ge nyaho, yayasan ge nyaho. Cenah kiai kok bisa nyaho kitu emang gaib tanah panyanana bebeja kae. Sabaraha yayasan nu bebeja lantaran kan nyerian ngajukeun sakean turun sakean ngajukeun sakean turun sakean kumaha cenah ieu kula jih itu kumaha cak DPR teh goblok jasa si bebeja di bae ka Kiai Uci teh tolol teh jadi bae nyanyahoun sia tah aing nu tolol bego
ji urang adu tolol jeung sia yo kula mah bawel kajen abe naon di akhirat aing aman mana enggak sakala rupa geus carita-caritakeun korupsi geus caritakeun urusan yayasan geus caritakeun proposal geus kredit geus beres begitu di sidang ku malaikat Haji Uci siap mana pernah nyaritakeun tentang kredit sangat siap coba salah satu saksi Haji Makmun emang Haji Makmun aya lamun teu undangan aya jada jauh dua tak kukula diceritakeun we jarang ngaji di zaman abahnya nama tiba heula nya nama ngaji zaman Haji Meme Naib Meme teu nyana eta kolot-kolot kula gesok neulekeun ke zaman gagah disuud da zaman eta area keneh tinggal hiji dua deui moal kebal deui teh ge iya sekolah nyaho kiai haji teh nyaraos etikan pan mah ngajina make sepeda make motor gelas eti nyaho jadi si A si B si C si sa haji ahadu nyaho sok haji terus kabladi terus si picu ka dieu nyaho atuh ki soleh baheula masuk ngaji kabladina mah teu barang asup golkar aju teu ngaji jajan nyararaho terus di gemborna ki muhtar atuh nyararaho aja terus detik teh nyaho sa nu nyaho atuh mantap Haji Makmun kula sok diomong bae beusi Haji Makmun kuna eta mah nyana mah titipan abah ngaji tiba heula nyana mah datang ka kuari muriang bae saksi jabat tuh 1 2 pernah kamu nyinggung korupsi terhadap pemerintah sangat Pak bahkan dari mulai papan atas sampai papan buruk Pak saya jelasin satu persatu kalau dijelasin mulai dari Abu Rijal Bakri dan lain sebagainya saya tahu perkorupsian di kabupaten pun saya sangat tahu sebab pemasukannya saya tahu ada 4, sekian triliun yang digunakan sekian saya tahu untuk PNS sekian persen untuk pembangunan sekian persen yang ditilap sekian saya sangat tahu dan saya sering singgung adapun dia benci sama saya leg-leg ku sia benci aing mah salamat tuh cak malaikat bagus bagus Enggeus, aing mah diamankeun ku Kangjeng Nabi Muhammad. Mantap. Tinggal aing ngadadah dadah bupati, gubernur, camat. Tinggal nyana bae tulungan atuh aing pan aing osok korban. Korban duit siapa? Duit pemerintah. Duit pemerintah nonsen. Namun duit sia hayu. Tah, mantap. Lamun ka masjid duit pribadi terima, lamun duit pemerintah ulah. Korban duit pemerintah, oh masalah ngan teu jadi ganjaran. Atulinnya anak nu korban tama. Atulinnya anak nu korban tama. Ngan sakadar referensi doang emang korbannya lain atuh jangan duitnya nama saeutik. Malah mah keluarkan korban 20. Tapi nu keluarkan 15. 5 lagi kemana yang 5 lagi? Mati. Mati di mana? Mati. Mati di mana? Di perjalanan. Masuk ke mana? Kandang bupati. Ini kumaha coba. Iya kan bahaya. Ye, emang aing teh nyaho. Ulah sok sombong cenah sia ki uci aing mah iku aya sombong bae. We henteu teu bae. Sia mah benerkeun bae onggoh. Abeh naon di akhirat aman. Di dunia moal kebal carita-caritakeun ku aing. Alah. Nges segala rupa dicaritakeun. Oh, mun nyaritakeun kelas MPR, kelas DPR emang teu nyaho. Nyaho jasa. Insyaallah nyaho emang kiai bisa nyaho kos kitu. Atuh aing sekali-sekali asup ka ditu. Asup ka DPR. Aju maksudna kadeula dan henteu. Aing teh mau jadi jurig sekali-sekali. Jadi jurig. Ih, sakadar ngajakan ka Allah mun jadi kiai sing bener jadi kiaina, mun jadi pemerintah sing bener jadi pemerintahna, mun jadi petani sing bener jadi petanina, henteu ngalarang jadi pemerintah, teu ngalarang jadi petani, teu ngalarang jadi pedagang, eta mah urusan kahirupan.
tapi sing jujur sing adil moal kebal urang bakal datang ke Allah. Urang Kiai ditugaskeun ngalempeng-lempengkeun ketika henteu Noel cara tadi kabawa ku jawara Kipu Doli musruh. Oh kan aing embung jara Kipu Doli embung aing tetep nyalametkeun diri. Medek anu ngadu kotok ku aing didatangan. Dai seueur sok ngadu kotok bae atuh menang teh le menang. Tadi sit aing. Ada loba nu bendueun, nu bendu kajeun geus siap jasa dipake ka bendu kuno ngadu kotok, kuno judi, kuno mabok, kuno zina, kuno korupsi, nyanda berendueun nyaho kula ge jelema nu bendu. Masalah ngan kula da teu bendu. Kula mah teu bendu sebabna tugas ngan sakadar mepelingan. Anu engke mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyalah ku gara-gara anu 70 teu pernah mentolerir, teu pernah peduli terhadap peradaban anu berubah. Ibadah lain ka Gusti Allah tapi ibadah ka anak sapi nu dibawa ku Musa Samiri nyana ku Gusti Allah disiksa. Ketika jelema pararaeh Kangjeng Nabi Musa neuleuh jelema sing golepak sedih ceurik. Qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Cek Kangjeng Nabi Musa Gusti Pangeran Abdullah syi'ta lamun Gusti kersa dek narusak ka hamba-hamba Gusti nu 70 dek dimaotan dek disiksa atuh alag taum min qablu wa iyyai maninggal Gusti ngarusak memeh kaluar abdi di negara Mesir ke Gunung Tursina wa iya jeung abdi atuh kamari bae abdi siksa. Ulah geus datang ke Gunung Tursina disiksa mending waktu keur di negara disiksa kabehan liu ayeuna Banu Israil zalika walayat tahimuni. Abehnya langsung neuleuh ka umat-umat kaum-kaum Bani Israel disiksa ku Gusti Allah wala tatahimuni sehingga manehna nanti aya penyurigaan kasim abdi Gusti mun ku Gusti dek disiksa ayeuna atuh maning kamari bae memeh berangkat. Nah Gusti make jeung nyiksa ayeuna engke lamun abdi balik sorangan ieu kaum pararaeh mana ting curiga na meureun kaum Bani Israel. Tuh Musa berangkat ke Gunung Tursina nu 70 pae dibuluh berarti ku Musa. Gusti ulah sampekeun ka kitu. Ulah sampai ka kitu Gusti. Law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyya. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha minna. Apakah Gusti maehan ka kami sadaya ngarusak ku pagawean-pagawean kalakuan-kalakuan anu diperbuat ku jelema-jelema nu bodoh ku gara-gara nyana nyembah pedet ku gara-gara pindah pangeran sebahagian kalari itu kemudian kami disiksa kabehan atuhlikuna bima fa'ala sufaha. Nu dimaksud Gusti atuh ulah ku gara-gara batur nyembah ka pedet abdi disiksa ulah Gusti. Hamzah nalil istiatab maksudna menta kadeudeuh jeung kanyaang Gusti. Anu nyembah ka pedet bae, anu inkar bae. Ku sebab manehanana inkar dosa-dosa jana kok siksana dibikeun ka kami Gusti. Atuh kami masalametkeun bae Gusti deudeuh jeung nyaahan atuh Gusti ulah sampekeun batur nu nyembah ka pedet ku Musa Samiri diajak kaju kami anu disiksa ieu di luhur gunung atuh likuna bima fa'ala sufaha minna. In hiya illa fitnatuk. Teu aya ieu mah sakadar cobaan cek Gusti. Aing teh nyoba Musa ketika maneh munajat ke Gunung Tursina mukalamah jeung aing
kaum teh dicoba ku aing ketika ditinggalkan ku anjeun sebagai pembawa risalah. Ieu teh kaum dek dicoba ibadahna. Aing teh nyieun Musa Samiri, aing nyieun keistimewaan kabisa Musa Samiri, nyieunlah tina perhiasan kaum Kipti emas perak jeung sajabana dihijikeun dijieun anak pedet sehingga anak pedet bisa nyarita, bisa ngomong, bisa sasada, bisa mukalamah. Ku aing dicoba man usaha kaum ngagelok atawa henteu nang aing nyoba. Iya illa fitsatu tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Ulah bingung Musa, ulah bingung sebab urusan aing nyoba. Tah cek Kangjeng Nabi Musa horenganan eta teh fitnah teh cocoba ti Gusti teh tudillu biha man tasha. Nyasarkeun ku cobaan eta teh ka jelema nu dikersakeun ku Gusti deuk disasarkeun. Wa tahdi man tasya jeung ku Gusti nu deuk dituduhkeun mah dibere pituduh horenganan eta teh kabeh nang Gusti. Khususna di zaman Kangjeng Nabi Musa, umumna di zaman urang timbul berbagai permaksiatan tetuh gereja nang Allah hakikat nama dek nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang. Coba sia ayana gereja didinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikat nama nang Gusti Allah jamahruk Gusti. Bupati teh menandatangani gereja, menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya, menandatangani pihara. Eta teh kapan makhluk aing bupati, urusan bupati dorakana eta mangke di akhirat. Ngan aing dek nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal. Aing nyoba melalui perekonomian Yahudi, didominasi ku Yahudi, timimiti matahari sabar subur datang ke Indomaret Alfamart. Iyalah kabeh teh ala Yahudi. Kemudian di toko-toko elit BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi, di Dubai, di luar negeri, minuman keras timimiti nu leutik datang ka anu gede. Nang aing cak Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka ngan aing dek nyoba ka kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal. Tempat prostitusi loba jasa, di Citra loba, di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar, kelas misbar, kelas itu leangan kosong, kelas hotel, motel dan lain sebagainya. Eta teh pada hakikat dabakan nang aing. Emang nang sana aing melalui jelema biadab nu ku aing diciptakeun. Ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya. Jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng, anu ngalarang, saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna, saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih, saha. Lamun henteu dicoba kitu moal kanyahoan mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu henteu gagah. Lamun teh dicoba model kitu mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana nu teu kuat. Lamun teh dicoba ku aing ku hujan moal kanyahoan ku hujan mana nu ngaji mana nu teu ngaji. Cobaan sarua bae. Ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di iman. Cobaan sakilang nu ngaji ka dieu ge henteu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kampangi jeung polisi sakitu. Teu cenah kiai yang mah murni rek ngaji. Teu mah geus teh urusan nyana jeung Allah. Aing mah keur ngomong bae teh urusanna. Ya kanyawan ieu beungeut anu merengut jeung nu henteu mah. Coba terus engke gitu bae berputar, dunia ini berputar. Engke aya jelema naon kitu ngaranna itu jelema nu duga lah.
engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca, datang deui Arjuna, datang deui Samyaji, datang deui kitu Cepot, datang deui engke ka dieu si Gareng, datang deui ka dieu si Semar, datang deui terus Kombayana. Woi datang deui pan cenah kieu nya rokok sekarang itu. Yang disiapa ini yang nyaho teh. Datang tuh. Atau gitu baik terus. Datang zaman Soeharto, jel Gus Dur lawan. Datang deui zaman SBY. Oh, datang deui saha? Datang deui terus. Ketika tandingna dek dirusak berarti ku Gusti Allah. Kuari di luhur dager kosong. Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas. Bagian agama aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang. Sosoranganan lain lalagaan, sosoranganan nyana. Sebab nyana mah teu termasuk ikut di NU secara praktis, teu pernah ilu ti ieu ge sebab nyana mah di thariqah. Tapi nyana ingin memperjuangkan agama. Nyana mohon perlindungan ketika Kamari Multaqo datanglah sababaraha menteri menta di itu rekomendasi presiden, alhamdulillah merekomendasi. Datanglah di Turki, datanglah di Maroko, datanglah di Baghdad, datanglah di Malaysia, datanglah di Amerika, datanglah di Tunis, datang dunia kelas. Nah, ieu teh naon ieu deuk nyaritakeun negara anu keur carut marut. Indonesia khususna umumna dunia Islam cuma cerita. Kabeh nyaritakeun bener. Organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna, organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna. Di antara organisasi kitablah hiji sarua bae Al-Qur'an, tapi kenapa tidak pernah menyatu? Eta nu deuk diobrolkeun di Multaqo teh. Banten nu menang undangan hanya kula, ngan teu ka ditu tapi nyaho. Kok bisa nyaho sih ulah loba omong sih. Ulah loba omong pesantren hanya babaraha pesantren. Mesti nama orang NU nu aktif tapi henteu. Hese nyaritakeunana ku ari carut marut. Dek mempersatukan bangsa jeung negara, agama di jerona. Minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi. Kahiji. Nomor kedua, ulah terlalu ngarasa bener sorangan. Coba kita duduk bersama. Matak laun coba dijadikan Irak geus porak-poranda, Suriah geus porak-poranda, Yaman porak-poranda. Masih terus Yahudi bakal ngarusak berbagai negara. Indonesia sangat diperhitungkan untuk dirusak. Tetapi Amerika membaca sekian lama dikristenkeun kok tidak berhasil, sekian lama diwahabikeun kok tidak berhasil, melalui organisasi, melalui partai PKS, tetapi sangat kuat. Ada apa sih? Henteu sembarangan. Ternyata ditingali aya sabaraha sih ulama nu kuat di Indonesia. Urang mah teu pernah mendeteksi sampai dinya. Amerika mah sampai ka dinya. Siapa di Jawa Timur, siapa di Jawa Tengah, dan siapa di Jawa Barat? Emang itu diteliti. Iyalah kuari teh dihiji kentek hanya sorangan nu main. NU sakitu ayana, FPI emang geus kos kitu motifna, HTI atuh emang geus kos kitu, Hurud kos kitu. Henteu salah kabeh ge, tapi teu pernah bersatu. Ketika tidak pernah bersatu, amun ditumpangan kunyana jadilah perang. Maka kaum thariqah kuari bangkit deui. Yuk urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara supaya urang teh memiliki ieu negara urang. Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia. Mulai ahli-ahli thariqah dararatang kuari teh ka tokoh kadi mah dicaritakeun teh sampai ka gubernur sampai ke presiden. Presiden sedang mengkaji siapa sih ahli thariqahnya, siapa sih?
tuh nu mantap kula sok nyaritakeun kitu teu sambarangan bisi engke aya di MPR aya kula di ditu kadeuleu ulah kaget tuh siapa sok teu percaya bae ka aing heran mah lain lalagan Masya Allah hari mulai dihisap Indonesia oh ternyata pola pikir Indonesia berlai sangat luhur sangat maju sangat dominan sebab telah membahas bukan Indonesia saja membahas Suriah membahas Baghdad membahas Yaman membahas Turki membahas negara-negara ASEAN terus bagaimana cara menyatukannya geus kaambeul ku hari ku Amerika maka NU ikut main Kiai Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali yeay nu mantak ge ulah macaan koran bae ulah deulean TV bae lamur mata sia mana kan ngaji ku aing dibejaan ku hari yeay sebab nu bergerak ti baheula thariqah kemenangan Baghdad di tangan thariqah kemenangan Indonesia khususnya Banten di thariqah Kiai Hasyim Asy'ari melalui thariqah Yaman melalui thariqah Suriah melalui thariqah ketika geus acak-acakan thariqah sah sebab berjuang tanpa thariqah cak nu di luar naonnya pokoknya sih mah teu nyaho belah tuh berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan berjuang di partai tanpa ieu teu jalan tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan Haji Pendi maca mamaca kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan teu bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir tuh tetapi ketika ahli thariqah numbus bergerak ngaji lillahi ta'ala ceramah lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala di organisasi lillahi ta'ala di partai lillahi ta'ala melangkah dengan pasti lillahi ta'ala gugur di medan laga karena motif lillahi ta'ala ridho Allah aku hari mulai set aya naon tah karak sapotong tah carita tah karak sapotong tah waduh geus jam 10:30 karak sapotong ieu mantepnya sih lantaran ieu deuk nyaritakeun Nusantara ieu mah lain lalagaan ieu mah bakalna saha ieu nu jadi pelopor engke saha nu jadi pemersatu engke bakal sebab naon sebab ti Gunung Karang geus turun informasina ti Gunung Kencana geus turun informasina ti Gunung Gede geus turun informasina ti gunung nu aya di Jogja gunung geus tarurun tuh di Bima anu henteu pernah bisa kataekan ku jelema tanpa melalui kuncena geus turun nyaritakeun naon ieu sarua nyaritakeun kebahayaan Indonesia lamun geus tarurun nu ku itu mulailah da turunakan ka ahli thariqah nu kos kararito mah beda deui nu turun ka Haji Pendi kan juri nu turun ka mang nu turunanna teh bangsa kuntil anak nu turunna atuh ieu mulai ya Allah ya Rabbi nah nu mantak aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu Amerika ge kaget Masya Allah tuh atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnah cobaan aya naon bage cobaan ketika orang magahan ngaji kiai sapira kiai tamat SD ge haju tamat nama SD ijazahna ge geus di dahar rayap sapotong aya sapotong eueuh begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok kurang gede gob sia ta nu neruskeun ih sakola henteu naon henteu ilu di partai aya geus kumaha tuh ngadoakeun kiai mah ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae
bener tolol kabeh asal geus ilu kadinya parem asal geus ilu kadinya parem geus teu diakui deui ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai salapi ketika jelema nyieun pondok pesantren modern santrina 5.000 10.000 bagus salah henteu yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan bahasa Arab bisa tidinya bahasa Inggris bisa tidinya bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat tetapi ketika nyaritakeun ibadah nanaona tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai teu kabeh ku muridna doang tuh kiai ai masyarakat mah teu nyebutkeun kiai tuh siapa yang serikeun heran tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihina barang datang bae ka lembur mulai tad kemana tam kiai sorangan nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan euy yai mana kiai nang saja buat kitu nang Allah kebelah dituna woi mama nukan kemanaiji mulai geus tuh sebab naon sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat tadi aku kiai ku masyarakat tapi kiai salaf mah kiai ulan henteu ka mana henteu aduh kiai mah tuh enon penting ngariung oh ya siap ngariung menang dua poe kiai hampura kunaon abah kula paeh pangmandiankeun siap yang ngising didinya kiai didinya kiai nu mandian geus beres di pandian kiai bungkus kiai salatan ku kiai siap kiai jauh sasa panggul habek siap gitu kiai mah aduh ke bangga kos gitu mah teu mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai zohor ngadaguan jelema eueuh kapan azan panjana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sugan aya masyarakat datang keneh bae geus salat ratib keneh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar hayya 'alas shalah hayya 'alal qomati shalah qad qad Allahu akbar la ilaha illallah Allahu rabb keneh bae salat ka ibarat sorangan bae usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin imaman lillahi ta'ala cak ada tatangga weuy makmum na mana ulah ngomong Allahu akbar geus beres sugan rakaat kadua anu datang kan lumayan geus teu kudu niat deui maksudna geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun sugan rakaat ka sugan atuh keur tahiyat hating datang ka tahiyat eueuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah geus beres lah sugan keur wiridan datang datang ka balik sorangan diborong punya mantaknya kebal-kebal macamnya dijual baik itu kok aing masih nabi lain gitu masalahna ya dicaritakeun sote nyana terus bae dohor asar maghrib isya sorangan duaan tiluan aya bae terus janang imaman eueuh bae terus istiqomah ngaranna di dinya kade sebulan 2 bulan setahun 2 tahun Allah ku istiqomahna nyana kabeh menghormati si anu yang mah itu getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae alhamdulillah aku lagi kadinya nya kerek bae di masjid kebal-kebal diakui masyarakat coba kiai modern malah ya sebab naon beda niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah henteu hayang jadi ustad teu hayang jadi kiai hayang bisa ibadah atuh geus bae kuari wudu bisa salat bisa ibadah Allahu akbar teh kudu aya batur atuh ibadah Allah niat di pondok nage deuk ibadah aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe mudah-mudahan jadi amil jadi depak ya emang niat pakai kos gitu jadi kumaha tuh teu kumaha eueuh nu salah eueuh sugan disalahkeun lain lamun pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju
Kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern. Kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf. Ulah silih salahkeun ulah. Sia mah sok nyalahkeun ka aing. Lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal. Sakitu doang. Pondok pesantren salaf hese jadi wali. Komo nyana. Moal jasa moal. Sebab naon? Ta'alluqna hate. Tuh, anu. Lah, okorlah wah. Nah, ieu kacaritakeun Fitnah teh antep kenang Allah ngan urang kiai datang ka mana dakwahna ngalarangna. Eta kan aya persenan ti Gusti Allah. Oke, anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar. Pemuda nu mana nu kuat aya nilai. Jelema nu ngagelok nilai. Lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya. Cobaan ti Gusti Allah di urang kuari. Ketika karyawan nu lain Kristen diasingkeun, bahkan dikaluarkeun, cobaan ti Gusti Allah. Kuat apa henteu? Ulah jadi kabingungan. Ieu ta ayatna in hiya illa fitnatun. Tuh. Ternyata kos gitu. Urang boga pamajikan hiji, kemudian ngandung dua, nu kolot galak atau nu kadua galak. Ulah bingung, fitnah, cobaan. Ulah bingung, ulah tamah. Engke ge koleng sorangan tamah atuh. Ternyata tanggung koleng 3. Ayo geus. Tanggung koleng 4. Geus 4 teu bisa balik nya. Sia kurang cicing di dia puyeng aing balik ka mana ieu cakena teh. Ka nu kolot nyarekan bae, nu ngora kitu kene, nu katilu kitu kene, nu kaopat kitu kene. Aju goreng mah. Lah aing mah ngagejeburkeun maneh bae. Tungtung nama lain indah nyandung. Ngagejeburkeun maneh. Ulah bingung fitnah. Kabeh ge cobaan, harta cobaan, sehat cobaan, penyakit cobaan, ilmu cobaan. Nah iya kuari nu kadeuleu ku urang perumahan gerejana cobaan. Lamun urang teu dicoba moal kayahoan luhurna urang. Ye, cek Imam Ghazali teh mah urang susah teu boga nanaon puasa bae. Ka tukang karti mah kos kitu mah. Jelema puasa bae teu boga nanaon karti tuh. Jelema mah mun di restoran puasa karek hebat. Ye, jelema cenah teh mah cicing bae sorangan bae di imah. Atuh pantes cicing bae di imah sorangan. Aju teu loba omong atuh pantes. Ngariung coba. Tah di loba jelema aju nya cicing bae eta karek hebat. Ye, atuh ai cicing bae di imah di kamar berarti loba omong atuh pantes bisaeun teu kabeh ge kos kitu mah. Teu, je. Nah, lamun aya jelema narurut ka urang ngaji atuh pantes. Tah di tengah-tengah jelema anu teu nurut ka urang ngaji eta hebat ngaranna nu kos kitu. Ye, parangsana. Anta walina faghfir lana. Oh Gusti terenganan nurunkeun cocoba ja Gusti anu nyasarkeun kanu ku Gusti rek disasarkeun nuduhkeun kanu ku Gusti nu rek dituduhkeun atuh sadaya-daya orenganan tama mutlak badu Gusti atuh Gusti abdi tadi cumarios ka Gusti lawan syita halak tahu min qablu wa iyai hampura Gusti faghfir lana Gusti muga ngahampura ka abdi sadaya warhamna Gusti muga ngarahmatan ka abdi sadaya bere hampura bere kadeudeung da Gusti mawa anta khairul ghafirin Gusti mapang bagus-bagus tanu ngahampura lantaran makhluk mah ngahampura kadang-kadang aya tumpanganana aya tungganganana aya udang di balik batu daek aya ngahampura ka sia asal anu ku aing nu mantak dihampura sebab sia mah anu Allah mah tanpa aya unsur-unsur mere hampura jeung rahmat tanpa aya gorod-gorod nu lain iskuning Allah mah mun geus kahampura ngahampura bae mun geus karahmatan ngarahmatan bae. Gitulah hararudang deui dihampura ku Gusti Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere kuat nandangan fitnah ti Gusti Allah.
diberi teger sakilang fitnah ambalaya, diberi akidah orang mantap ka Gusti Allah, bisa ibadah ka Gusti Allah dengan mantap, dihijikeun jeung para wali-wali Allah, dihijikeun jeung ahli-ahli Allah, diberi pangampura jeung rahmat Allah, dibarakati ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.